Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. aw marratayn thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd. Wa idza unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd. Hal yarakum min ahadin thumma sarafu. Hal yarakum min ahadin thumma sarafu. Sarafallahu qulubahum bi annahum qawmun la yafqahun. Sarafallahu qulubahum bi annahum qawmun la yafqahun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha
illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim a'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun wa idza unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim awala yaruna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain awala yaruna fil ya'i yaruna fi ya ayyuhal mu'minun ayat dengan satu qiraat awala yaruna nah qiraat misalnya ayat awala tarawna jumhur ulama makanya namun qiraat Hamzah qiraat Yaqub maketa berarti mukhatab kajalan mukmin dan makanya berarti berarti al-munafiqun awalnya yarun ahad ningali jalan-jalan munafik atau awalnya taruna ahad ningali anjir wahai jalan-jalan mukmin annahum kana yang saestuna jalan-jalan munafik etayif taruna dicoba, difitnah, dibalayan di jalan-jalan munafik fi kulli amin di setiap tahun marrotan sekali atau marrotaini atau 2 kali minimal. So kenapa ke kalipu kita jalan-jalan munafik jalan kajena nanti. Kunaon bil qahti tepaila sedui Bailin jadi sokeun aku paila wal abrod sokeun aku garli siga teteo
ngaluyuk bae. Minimal 1 tahun 2 kali kalau gitu bae. Tapi anggar bae cuma geus kitu layak tubuh atau tarobat tina kamunafikan. Padahal mah Gusti Allah geus kurang kumaha digeulikeun amar teu tobat. Wala jahum al-jalma munafik eta yang karuna ngana pitutur eta jalma munafik aya cair kudu nama jadi pitutur nya aing kieu bae nya padahana kumaha lamun bae keur kieu. Wa idza ma unsilat suratun nazara ba'dhum ila ba'd. Wa idza ma unsilat jeung di mana-mana diturunkeun suratun hiji surat fiha zikruhum anu mana dina eta surat teh nyaritakeun jalma-jalma munafik. Wa qara'aha Nabi sallallahu alaihi wasallam geus kitu dibacakeun ku kanjeng Nabi. Nazara ba'dhum ila ba'd kalah kasirikeun saum jalma-jalma munafik. Itu culak ciluk sirik bencong yuriduna al-haraba hayang buru-buru kabur tadinya. Yaquluna ngaromong eta jalma-jalma mantek kan sawayah teh hal yarakum min ahadin hal yarana ningali gom kaajan kawesan ahadin salat di salat kayak aya menurutkeun tanteunya tidak aya menurutkeun teu izakum di mana nangtung arajan kamu failam yarahum ahadun qaum wa ila sabat culak ciluk aya menurutkeun teu aya menurutkeun teu lamun eueuh buat teu kulinya ngumpah babak itu tuh bagus gitu disorokku itu mudah itu Pak. Di mana-mana turun surat nyaritakeun jalma munafik dibacakeun kanjeng Nabi eta keur ngarariung deui para sahabat musajid culak ciluk gitu tah. Anu keduanya cenah. Balik. Solofa mengkolkeun sa Allah Subhanahu wa taala gulubahum ka hati-hatina jalma munafik anu udah jauh tina pitutur. Padahal mah itu teh dikocorkeun hidayah ti kanjeng Nabi teh ti Gusti Allah teh itu ngocorkeun hidayah ngalangkungan kanjeng Nabi dibacakeun surat padahal teu daekeun dari hidayah teh kalau kabuat mangpret ieu mangpret oh ikat ciri belak-belakan mah nya jalma munafik mah kitu ari teu ngariung maka ciri teuing kafir ai ngariung ya jika KTW cenah dibere asbab hidayah padahal mah diasopkeun hidayah itu kanjeng Nabi kalah kapalengos bi annahu sabab saestuna jalma-jalma munafik eta qaumun merupakan satu kaum la yafqahuna anu teu ngarti kana perkara. Karena sababna teu nangan kana eta ayat dilasieun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sehingga ta'alu Laqad jaa'a geus teman-teman datang kum kareun kabeh saha rasul utusan min anfusikum aibikum ti aranjeun kabeh nya jumhur ulama macana min anfusikum ai minkum sifatun ya Rasul sallallahu laqad ja'akum rasulun min anfusikum
alif dimahin fathah min anfusikum di aranjeun kabeh nyatana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana rasul teh azizun teh mulia gagah ari aziz teh tidak terkalahkan karena aziz di mana-mana boga kahayang moal aya bisa halang-halang lu aziz jadi mulia alaihi ma'anitum alaihi mador ka rasul berat ka rasul mama perkara anitum anu ngamasakat teh kamasakatan aranjeun kabeh anatukum ya kamalatan aranjeun kabeh kamasakan aranjeun kabeh itu walikaukum al-makruh jeung pakdina aranjeun kabeh kana perkara teu dipikaseun. Jadi kanjeng Nabi mah azizun hiji mulia ya gagah. Terus nu kadua sifat teh harisun emun alaihi ma anitu berat karasana ku kanjeng Nabi lamun aranjeun kabeh meunang kamadorotan meunang kasusah. Di boga rasa Jadi lamun umat nak meunang kasusah teh numpang susah teh kanjeng Nabi. tanggung jawabna teh gede boga rasa tanggung jawabna. Jadi itu kanjeng Nabi. Ya. Nyaahna kanjeng Nabi ka umatna leuwih nyaah batan indung kanu jadi anakna. Jadi jadi pikiran teh kumaha carana supaya umatna ulah papanggih jeung perkara anu teu dipikaseun. Boh dunya komo akhirat. Nah, kanjeng Nabi mah sifatna kitu alaihi ma itu berat kacida lamun aya perkara anu matak madorot anu matak masyarakat anu matak berat ka umatna. Jadi lamun aya umat anu sedih numpang sedih teh kanjeng Nabi. Mun aya umat nu susah numpang susah teh kanjeng Nabi. Itu kanjeng Nabi. Lain zaman para sahabat bae datang ka sakabeh umat hayang nama sakabeh manusia teh salamet kabeh. Salamet kabeh. Datang kanjeng Nabi rek pupusna teu pikiran naon nu dipikiran teh umat. Sampai ke di akhirat ya sampai ke di akhirat nali kali padang mahsyar itunya nali kali padang mahsyar ningali kaya jelema seperti itu nu sejen mah kabeh oge hari itu pikiran kabeh kanjeng Nabi mah sujud teu udang-udang gitu sujud ka Gusti Allah naon menta supaya umatna disalametkeun karek kadituna dibere hak mukakeun syafaat kanjeng Nabi di akhirat. Di akhirat. Jadi bisa we jelema dicilakaeun tapi da aku jadi kumat kanjeng Nabi mah bisa disalametkeun bisa. Walaupun keur di penjara eueuh gulungan-gulungan tapi geus dibuka dia aku jadi kumat kanjeng Nabi mah da kanjeng Nabi mah pang susah-susahna lamun umatna susah rek di dunia di akhirat. Kudu berusaha jadi umat kanjeng Nabi sing tegep. Ameh kitu mah diturunkeun. Jadi pangampura Gusti Allah pintu tobat jelema nutup nalika jelema eta maut nya eta mah hukum dunia. Kanjeng Nabi mah yakin Allah mah maha kawasa jeung saha
pangampura Allah dibatasi ku maaf jelema. Jadi sok syaratnya geus maot ya terus akan bisa Allah minta supaya umat selamat sadaya. Harisun alaikum antahtaku. Kanjeng Nabi kamu harisun alaikum ay harisun teh non bahasa kadedemes kasungsem hayang pisan umatna hayang pisan arajen kabeh teh menang itu menang hidayah hayang pisan umatna teh salamet kabeh. Jadi lu jadi cita-cita tertinggi lah Kanjeng Nabi teh itu menjadi cita-cita tumpuk cita-cita Kanjeng Nabi teh hayang pisan umatna kabeh salamet. Bil mukminina raufur rahim anu welas kasih ka jalma-jalma mukminin raufun asyadidur rahmah banget welasna rahimun itu sambil mengharapkan kebaikan ka umat. Kain tawallau terus di mana-mana ngabalir jelema ya fitur Gusti Allah ka Kanjeng Nabi padahal mah Kanjeng Rasul teh mani kitu tah sifatna lamun jelema ngabalir keneh teu rek disalametkeun ya samanya jelema sebenarnya dikanyaan di Kanjeng Nabi teh padahal Kanjeng Nabi teh hayangna teh kabeh jelema teh salah tapi lolobana jelema mun dipikanyaan ya kalah ngabalir fa'in tawalau terus di mana-mana ngabalir manusia tidak iman ka anjeun takul maka bejakeun ku anjeun geura ucapkeun ku anjeun hasbi Allah hasbi Allah hasbi alaihi bukan kali kapurik eta Allah Gusti Allah bukan kapurik la ilaha teu aya pangeran hak ibadat ilah Gusti alaihi ka Gusti Allah unggul tawakal kuman kami pasrah sumrah kami wasitu lagi gori henteu kalian Gusti Allah mangga itunya nama kuring mah tawakal ka Gusti Allah cukup Gusti Allah full anu nulungan kuring cukup Gusti Allah anu jadi andalan wa huwa risalata rabbul arsyil azim pangeran arasy al azim apa nama arasy ukur di sakabeh makhluk nah geus dicaritakeun kana arasy ukur untuk rabbul alamin ya tapi rabbul arsyil azim khasahu bi annahu alamul makhluk dicaritakeun aras teh sabab aras panggede-gedena pirang-pirang makhluk aras we nu panggede mah itu eta teh di pangeran Gusti Allah komo anu sejena gitu lah dari Allah teh saha pangeran sakabeh ngan dicaritakeun aras sabab aras panggedena makhluk beres cenah lamun aya nu geuring geus parna teh coba bacakeun dia ya lakon aku lamun misalkan kene nurutan berarti aya kene lamun keseser geus karepahin kali-kali gitu marasin we sekolah teh kitu salah